dicasila. Jadi ingat nate karena HP anu pareum. Sanes ingat karena HP anu pareum, tapi ingat karena HP anu pareum. Sehingga ketika udah subuh teh HP diteangan teh. Saacan bobo HP eta teh, uga bobo HP deui, mata nu teh HP. Ingat karena HP anu pareum lain pareum kana sana HP anu pareum. Kedah nama urang teh nalika urang udah subuh teh ingat teh hate bisi pareum. Lamun urang hate anu pareum maka Allah dina isinang hate di mana hate urang pareum maka urang bakal migaya dolim ka batur. Sadaya malam panca indra teh kumaha hate urang. Lamun hate urang pareum maka urang ucapan urang bakal ucapan anu awon. Upami urang hatena pareum ningali kanu awanan. Upami hate urang pareum sampean urang mapah kana kaawanan. Pan hatena pareum maka pandangan urang oge bakal nyabake kana kaawanan. Jadi gugah subuh teh ulah ngadolin batur teh naon diradap teh hate. Misi naon hate pareum. Sabab ari hate mah eta teh sumberna hidayah ti Gusti Allah, sumberna Nur Muhammad. Ayana Nur Muhammad teh dina hate.